goblok. Lain calangap goblok berarti sia atau tepo wayangna. Jadi teu kompak si Jagong buah balik jo. Naon seri sagala eta? Alah, Naon? kamana ngaitkeun kincir? Kakaler katojo bulan. Kamana mah, kamana ngaitkeun pikir? Apa ler? Usah bulan beli obat ke apotek jalana ke buah batu lajak boga sobat tukang lotek huluna katingang mutu duluk dugdak meli motor kabanyaran eta nu buduk di udag-udag ku dokter rek dipodan mararaja anjing teh. Gane anjing. Tengenaheun laguna maka jeung aya nu reuneuh naon teh hayang lagu naon atuh reuneuh urang mah hayang ngalagu sorangan pek hayang pamunut sorangan lagu naon tuturkeun dewek pokona mah sok nya sok kumaha boros bes nah sok tuturkeun kunam betepang kuna bepang sareng salira kang tomik susah kapayun sultan klosir manis imut nah kangsar kawian bageus sae rupiah goyong kenal bapak hajat anu mana bayar laguna aduh saha namina bapak Rodis anu bageureun salira Pak Rodis deui kagungan saha kasep teh sawer baje bina haduh sawer kapengker awur baje sokan nova sawer ke jeruk pawis ya nyawer ya nyawer deui nuhun baje
Bapak Haja. Tepang Bapak Haja satur nuhun tabihan deui. Guna mepanggi. Sareng nila Bapak Haji Oyo. Sanje. Manis imutna Bapak kades cucup anu baget. Ya nyawer deh ya. Saharupina Naon Baji? Anjir jeung kantongna. Bae loba duit ieu. Bae da loba duitnya. Lanjut. Sanje doa dun Ya. saharina salira Naon Ji? Naon deui wae eta kalungkeun. Anjir anu ngora kalungkeun. Mangani eueuh deui. Neangan deui Ji. Nengan deui. Ya. Si Dodrog. Nah, ngalalap si Haji betul. si Haji nangin ngarelap Lamun teu salah ieu ge leuweung ti prasara teh. Di kapung kuai. Repuk dukung sauyuna mata kabudaya Sunda Juba tururan kasitu milarik cai muherang Juba tururang bersatu ngawangun negara urang Kang urang buru bintang bintang midang ngahalang bintang nak bintang Kang itu bintang bintang midang ngahalang bintang kabulang bintang di Jepang tukang kasalan Kicep bintang bintang ngabelan Kang atuh kang ulah sok kitu saurna bade satu Kang emut kang kalinding asih nyanding dina kariring di panggung abdi mah bingung langanjung dirung sungkan mulang
kapan abdi minta cai kunaon tadi cangkiran kunaon mah tadi cangkiran hari kapan abdi minta janji kunaon teu dipikiran kunaon teu dipikiran ye handel lemah dibantu natang cantik dikali deui cantik dikali deui handel aku anak dengan nganyeri pikir hati nganyeri tapi kira abdi disangka-sangka malela sing horeng teh dibenying sing horeng mah kan tapi bapi benying disangka-sangka rek bela sing horeng pika nyerian sing horeng pika nyerian pika nyerian dan nira hingkang samia maneg satengah hing marga maneg satengah hing marga dan nira iya maneg satengah hing marga di sawang kuaing ieu leuweung pasti di dieu aya si Cepot di kaangangan di sawang kuaing hei Astra Jingga lamun maneh bener-bener anu nyekalayang jamus gali mujada ku kaula bakal ditewak koy geus waktuna eta layang jamus kali musada api banda di mana Gusti si Cepot teh sakedeung deui jigana baka pangih anu ngaran si Cepot ari bentukna kumaha eueuh bentuk nu ngaran si Cepot teh eueuh bentuk tekeput-tepuk bebentukanana wayahna ku urang-urang tewak eta jelema tingker ileuweung ti prasara ha sae mangga bejaan nu lain sae mangga hayo
jigana anu ngaran si Cepot ayeuna bakal modal ku kaula sabab lamun saha-saha nu bisa maehan si Cepot bakal menang hadiah dina waktu ayeuna dituluykeun si Haji pokoknya mah aing bakal menang hadiah poe ieu. Pidoana ti sadayananya. Heeh, sabab eta layang Jamus kali musyada teh. Bakal kapimilik eta Jam Mustafa ti ku kaula. Mustafa sakit hati nu kitu ning. Hayo hayangnya. Carios Raden Gatot Kaca anu nyanak ya Astra Jinga kagetna kabina-bina sing horang ditumaritis teh geuning aya Astra Jinga anu kiwari kertungara i Astra Jinga maklum Astra Jinga kapit nah maling layang Jamus kali musana atuh ya Astra Jinga landawala dicanak ka tengah leuweung maklum jalma anu teu tuah teu dosa rarasaanna rek dipayahan i Astra Jinga Raden Gatot Kaca dateng tumidak dateng ieu alas ti prasara datan nira ringkongkonan datan nira ringkongkonan kang sam yang ngalaga aneh bin ajaib ditumaritis aya si Cepot bekal lenyap aing nempona nepi ka teu dipikeun sasieun si Cepot anu ieu jeung si Cepot anu itu ngan bedana ari nu itu marada seungit Cepot ieu mah bauna beak ti karep jeung beletna beak kacida di nu tumaritis mah di sidawala dihanap ai guru kaula belah mana maha guru ye geuning keneh tak geuning Cep terus sumbing ning Cep di mana si Cepot teh aya dihanap Gusti nu Agung doh aneh nepi ka teu dipikeun sasieun kieu Maha Guru udah kumaha kaula tah ayeuna aya di pancen kanggo salira naon di ieu belah ditu tongoh tuh aya karaman buta-buta wayahna panghadangkeun heula ku salira aya buta-buta rek maling layang Jamus kali musana edan palih mana palih tongoh punten kade ulah dilagdageun deui moal punten kapok beureun nah euy Cepot datang euy iya beres Kanang hudan ang kering rang Pinalangan Astra Jinga landawala nuju kaayaan sedih prihatin samarukna pada diperdaya ku Raden Gatot Kaca dawala naon mau dibawa ke leuweung rek dipaehan aing nya kade akang pileleyan dawala da pasti aing teh bakal dipaehan ku Juragan Anom ulah kasudon Juragan Anom sakitu bageurna geuning tadi di jalan meuli seblak
minta sebelah ceker mere sebelah tulang kai tulang wungkul akan baik pileleyan dawala bisa ponok umur moal tenang moal kumaha itu nya lah mana siapa tadi euy si Kang nya sayang gitu keur ngahulang itu oh kelempang ke dia iya beres euy Tola isyare ka mana weuing mah teu kop bileuweung sok hayang ngising nya daguana lah di dinya weuing teu kuat si goblok aing sedih teu ngadon ngising si goblok mah teu kop ningali tangkal ruwaru kemana juragan anu teh ini eueuh lieu heeh Bustino hey oh teu sangka di leuweung teh aya kaca geuning euy urut tukang cukur mun tinggalin paingan aing dipika geuleuh aing teh cemeng gini lu eta bongot teu buka kitu ampun nya yang ratu sirah dia alah hade kieu kaca meureun kebul-kebul euy nah kaca ti leuwih cager lain pot uluh sia anjir setan nah sia ngagebog nah biang keladi iya biang keladina naon sia goblok geuleuh naon ngawaku naon ka aing sesetan aing teh jelema sangsara aing teh hirup koreh-koreh sok aing dipitnah ku sia aing yakin lah yang jamu sekali busana ku babatok dia goblok kadiekeun sesetan aing dipitnah hancip ngagebugan aing majar aing maling lah yang jamu sekali busana gara-gara sia bener lah yang jamu sekali busana ku sia bener tuh cek oge bener kadiekeun sia yang jamu sekali busana teu bisa geuleuh naon ngawaku naon babatok jaga aing goblok aing teh beunghar henteu goblok entok kedua eta ge huluan kari-kari sia ayeuna mitnah ka aing naon maksudna maksud dewek heuh dewek teh nyaah ka si laing nyaah nanahaun goblok mah nyaah mitnah setan bina-bina teuing ka dieu keun salain jamu sekali busana teu bisa saat can beres persoalan ku aing mau dibikeun ilah yang jamu sekali musada anjeun lalaki kuring lalaki pada mikah hayang tur mikah cinta ye konaon ngalamun dulu eta hai nah ayat 2 naon si teh ari ieu dewek cepot ari ieu aing ge cepot cepot mah teh cepot lanceuk aing nu mana sarua aing lanceuk sia panan apa si teh tadi jeung aing bingung besti sia kuis
Nu boga hutang 2000 ka aing saha? Aing. Ieu sarua. Anjir. Boga hutang kabeh. Berarti 4000 aya namanya. Cewek. Ari nu nyekel layang jamu sekali musada sahari dia. Henteu aing ari ieu dewek. Hah? Dewek. Nah. Lamun maneh nu nyekel layang jamu sekali musada berarti sia nu palsu. Itu goblok cenah nu palsu atuh. Kadiekeun sia goblok. Kabina-bina teuing mitnah ka lanceuk aing dibeberi ku hansip. Gara-gara sia goblok. Kabina-bina teuing hutang pati bayar pati hutang birang tibali birang sanajan aing adina sieu pikeun ngabela bebeneran sanajan maneh jago lawan pot tuman. Ye. Sugan tini rek ngalawan ku sia gitu goblok si teh. Kadiekeun setelah yang jamu sekali musada teu bisa. Kadiekeun goblok. Kabina-bina teuing sapake. Ulah pegek dah ini sarua bangsat gitu. Bangsat pegek. Masih awe goblok ah. Ka dia sia bau kelek. Beungeut kitu sia jiga permen karet. Kebebeakan kitu sia ka aing. Da sia mah ka aing niatna goblok lain ka itu. Mana we nu kasiniran. Bina-bina teuing sia hulu jiga kohol gitu. Lamun aing ayeuna mikeun layang jamu sekali musada ka maneh cepot berarti aing teh teu nyaah. Ye justru sia lamun dibikeun nyaah ka aing, lamun aing mikeun ka sia teu nyaah. Nah make jeung teu nyaah. Ari anu dipitnah maling layang jamu sekali musada saha? Nya dewek si laing. Sumuhun tah ayeuna ku dewek dibikeun ieu layang jamu sekali musada ka si laing. Tuluy aing kabur saharu tewak. Anyir. Tapi betul juga apa yang dikatakannya. Tapi aing kudu kumaha kewe ana mah. Lamun si laing hayang beres ieu pagawean aya pasoalan wayahna bantuan heula we dinungan sia. Ke ari sia teh saha? Dewek nya dewek teh sia, aing teh sia, sia teh aing. Kumaha ieu teh? Aing teh sia, sia teh aing. Ari aing nu gelo sia cicing. Ke aing teh sia, sia teh aing. Heuh. Teu ngarti aing. Hayang ngarti, nya hayang bantuan heula juragan anu jeung. Di mana geus bantuan juragan anu bakal kaharti aing teh sia, sia teh aing. Heula kudu kumaha? Aya taun bener omongan-omonganana. Mending ngaku lanceuk ka itu daripada ka ieu mah ya. Jeung belegug deh. Itu mah rada pinter saeutik. Ya begitu we ka aing teh sok bantuan juragan anom. Si ae mangga. Tapi maneh mau kabur, moal jeung kabur mah tadi aing init meureun. Heeh. Awas ya kabur didagor ku aing sia. Nyaga aing tiga beleg naon-naon. Sia dajan anjeun jago mau ditarajean ku aing. Sok mah kabur aing. Bener, sok. Awas ya ku aing. Mentong halangan atuh. Manehna nu ngadupak, manehna nu ngamak. Hei. Saha ngaran teh? Nah, nyawa ge nanya paning teh cepot. Lanjut si laing. Lieur Tuh maka lakon ieu aing pusing engke lieur. Hayang nya. Para denawa kiwari nuju milarian astra jingga kalaresan Raden Gatot Kaca ngahadang ieu Pardenawa.
Datan nira tangga deman. Wah, datan nira tangga deman. Ewuk mangkulingan rana. Saha anjeun hei Raja Pengawa. Aran kaula Gatot Kaca. Saha? Gatot Kaca. Oh. Nah, Gatot Kaca ieu di dieu lain di Amarta. Memang aing di Amarta tapi keur ngajaga ileuweung. Ngajaga naon? Saha nu rek kalah nyawa astra jeung anjing harapan jeung aing. Wonyir. Goblok si Cepot dekeng nanu kieu leu. Jegerna ieu leu. Heeh. Ya. Kalangkang juga kukupu sih teh. Ya kan bau kabdi nya aing Cepot tumaritis. Apa di mana bau sia beda. Bau angru. Cepot mana abdi? Cepot kaler aing jauh. Maluk naon segede kieu teuing deui. Hayangnya hok kanyutna segede kumahanya. Sugan teh eueuh gawir di dieu. Baik teh geuning aya gawir. Minara was kuring teh jebur kana gawir. Ieu dadang ngadurudud. Dada teh jebur kana gawir. Iya dada jadi babak belur. Minere wasih kuring labu. Naon merong. Eta sia ngomong gitu-gitu. Geuleuh kadengena. Cik sia teh geus cara bro. Ngomong gitu-gitu. Nah, urang dia mah ngomong nanti jadi kadar itu. Gara-gara sia goblok jadi kebawakeun kabeh itu. Heeh, lamun penyakit mah corona dede. Mereka teas ke gebog ampun ai. Teh buatan Cina mun